teh Kerajaan Majapahit nu didirikeun oleh Raden Wijaya di tahun 1803. Raden Wijaya meninggal pupus, terus digantikan ku putranya nyaeta Prabu Wijaya Negara. Terus di Kerajaan Majapahit eta teh jadi kacau, terus udah gitu atas gitu Prabu Wijaya Negara manggil nyaeta Gajah Mada kangge nguatkeun Kerajaan Majapahit. Gajah Mada miwarang ka rakyat Majapahit kanggo pindah ka Desa Bedander. Tidinya Desa Bedander lokasina jauh di Kerajaan Majapahit. Terus Gajah Mada ngatur siasat perang. Siasat perang eta sukses, bisa ngalahkeun pemberontakan Putih. Terus putra Ratu Pradit akhirnya Gajah Mada diangkat jadi patih. Tidinya rajana meninggal deui, terus digantikeun ku Ratu Dewi. Terus tidinya aya pemberontakan besar deui nyaeta pemberontakan Sadeng. Terus pemberontakan Sadeng dibantuan deui ku Gajah Mada. Terus Gajah Mada ngomong sumpah palapa nu hartina mengatakan bahwa apa sih isina Gajah Mada tidak akan merasakan nikmat duniawi sebelum Nusantara bersatu. Jadinya rakyat Majapahit Bandung ngomong Gajah Mada sombong. Jadinya Gajah Mada teh merasa tersinggung. Terus Gajah Mada teh ngabuktikeun ka kabeh rakyat Majapahit akhirna Nusantara bisa bersatu. Sip. Hatur nuhun kanggo dongeng carita Gajah Mada. Saleresna dongeng ieu teh anu tos ku ibu dicaritakeun mah nyaeta dicaritakeun mah nyaeta kisah cinta siapa? Putri Diah Pitaloka. Putri Diah Pitaloka sareng Hayam Wuruk ya. Cobi dijawab ku Destia. Ya, Destia. Nah, tadi kan Gajah Mada atas bersumpahnya yen manehna moal ngarasakeun nikmatna dunia. Naon patalina akhirna Gajah Mada ngalakukeun makar pemberontakan nalika Hayam Wuruk jatuh cinta ka Putri Diah Pitaloka. Makarnya dalam bentuk seperti apa, Mangga? Putri Diah Pitaloka yang kerajaan Pajajaran. Tadi kan baru sejarah Gajah Mada yang diangkat sampai jadi patih, belum jadi panglima perang, patih Gajah Madanya. Nah, kan di kerajaan Majapahit berikutnya Gajah Mada semakin berambisi ingin menaklukkan seluruh Nusantara hingga tanah kekuasaannya meliputi Malaysia, Thailand katanya saking kuatnya kerajaan Majapahit pada saat itu. Tapi akhirnya melihat Hayam Wuruk yang jatuh cinta kepada Putri Diah Pitaloka, Gajah Mada melakukan makar karena dianggapnya akan ada dalam tundukan kekuasaan Pajajaran. Kira-kira apa makar yang dilakukan oleh Gajah Mada? Makar memberontak. Pemberontakannya dalam bentuk seperti apa? Mangga. Perang. Jadi gimana Gajah Madanya ketika apa? Perang ya, karena Gajah Mada merasa sakit hati, tersinggung akan ucapan dari Hayam Wuruk. Tersinggung? Ya. Hayam Wuruk? Ya, Apa cara? Berkata apa Hayam Wuruk? Ayo. Berkata sombong ya. Jawaban yang tepatnya adalah kumargi Hayam Wuruk teh katingali kabung bulungan jatuh cinta. Akhirnya Gajah Mada merasa Hayam Wuruk akan berada di bawah kekuasaan putri siapa yang dari Pajajaran tadi? Ratu Diah Pitaloka. Berarti wah dia tidak akan memimpin kerajaan dengan benar lagi. Akhirnya dia
ingin menggagalkan pernikahan Diah Pitaloka dengan Hayam Wuruk ya, berarti tidak terjawab. Pertanyaan berikutnya. Kanggo Najmah. Ya. Lamun ningali tina karakter Hayam Wuruk, kira-kira Hayam Wuruk miboga karakter sifat anu kumaha? Pantang menyerah. Kanggo naon Hayam Wuruk? Cinta ka putri dia. Pitaloka. Iya, mangga. Nah, numutkeun hidap karakter Gajah Mada anu tiasa janten tauladan teh kumaha? Mempertahankan apa sih kerajaanna, negarana, nusantarana. Nusantaranya jeung anu paling utamana dia apa menepati apa? Menepati janji sumpah palapa. Iya, menepati janji sumpah palapanya ya, walaupun aya cara-cara anu henteu saluyu gitu ya. Jadi memaksakan. Kanggo Tasya. Nah, kira-kira kisah cinta Hayam Wuruk ka Diah Pitaloka teh kisah cinta anu sapertos kumaha sih? Kan di Diah Pitalokana cinta teh ka Hayam Wuruk. Mangga. Dijawab, mangga. Bisa, jadi kisah cintanya miris. Karena sabab Hayam Wuruk bogo ka dia putri dia Pitaloka. Ari putrina bogo ka Subalugis. Akhirnya anjeunna nyandak belati anu kumaha? Kanggo naon cenah? Kanggo maehan Hayam Wuruk, tapi kusabab tadi makar Gajah Mada, akhirnya dia memilih untuk daripada tersentuh Hayam Wuruk memilih untuk bunuh diri. Iya. Terakhir. Langsung dijawab ya, nggak dikasih jeda dulu. Sama Salwa. Amanat anu bade ditepikeun tina carita perang Bubak. Harus setia sama satu orang dan apa? Dan harus memperjuangkan. Kalau udah suka perjuangin terus. Iya, siap. Hatur nuhun kanggo kelompok hiji. Tepuk emprak heula kanggo kelompok hiji. Yeay.